Bismillahirrahmanirrahim. Ieu teh ngajelaskeun alam gaibnya. Pasal ka-7 alam gaib salajengna nyaeta baas. Benda langit bumi hancur, teu beda adonan bubur, jalma teu nyesa ka kubur. Kumaul hayat diguyur. Cek wartos 7 tahunan teu lami muncul nungtutan. Nupang payuna nembongan tulang tungir curungan. Jadi tos kiamat bumi langit hancur, maka bakal aya kejadian baas teh nu mararaot dihirupkeun deui. Carana teh eta nu mararaot dihirupkeun deunana teh dibanyur ku maul hayat. Maul hayat teh hartina teh air kehidupan. Cek sapalih keterangan mah proses terjadina baas harirup deuna manusia di antara namanya cek sapalih keterangan mah 7 tahun cenah salila 7 tahun. Nah, naon anu pangpayuna nembongan nyaeta tulang curungan. Tulang ekor jelema ta ieu eta mah cek keterangan teu hancur. Tulang curungan mah tanu pangpayuna nembongan bertunas teh eta tulang curungan urang harirup we deui. Ta ieu namina teh baas. Kajantanana teh sabada kiamat. Ta tos muncul naon tulang curungan neme jangelek makhluk jasadna. Lir patung sujud rupana. Ngantosan nyurup arwahna tos nyurup kabeh hudangna. Ta bijil we naon tulang ekor urang teh nya tulang ekor manusia teh. Tages bijil tulang curungan maka jasad manusia eta jadi ngajangelek jadi aya deui. Ngan jiga patung can hirup. Tah geus jasadna berbentuk torojol we naonana nyawana arwahna asup hirup deui we eta jasad teh. Salami sabaraha tahun cenah kikieuan teh 7 tahun cenah cek sapalih keterangan mah nya. Tapi aya cenah arwahna teh anu muter hiber neangan jasadna teu kapanggih wae. Sabab rupana jadi beda jeung keur di dunia keneh. Saha nu kitu teh jelema musyrik jeung jelema anu lacur cenah nu kafir. Jelema musyrik jeung jelema nu kafir mah arwahna teh neneangan lieureun mana cenah jasad arwah jasad urang baheula nu disurup ku urang cek eta arwah teh. Da naon da bentukna robah beda jeung keur di dunya bentuk jasadna teh jadi lieureun cenah. Kumaha atuh? Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Tah begitulah. Jadi kudu diyakinkeun ku urang intina mah bahwa bakal terjadi naon? Baas sabada kiamat teh. Nyaeta nu mararaot teh dihirupkeun deui. Pokona mah kitu we prosesna teh. Rinci nama secara garis besar nama pokona mah nu maot sabada kiamat teh bakal dihirupkeun deui we kitu we secara garis besar nama.